Assalamualaikum, Mbak. Abahnya? Aduh. Kumah. Cager. Alhamdulillah cager. Sok ya, duduk. Di dia. Bersih teh ye. Udah melampan tadi isuk. Kenaon abah tadi? Cak bawa pisan ieu mah cak. Sarua, Mbak. Panggil. Imah kuat loba sawangan. Ieu mah peda we ki pusung kieu ya. Pangabutuh loba dengan sangu lumayan cak rek dikulum. Sarua, Mbak. Oke dengan sangu. Pang beki-beki dah pemajikan abah mah. Eta teh Cak teh. ai pamajikan urang mah. Urang rek ka dieu teh. Di bebeja. Nah, tadi bebeja pada. Besar ya cenah. Oh, heeh. Kunci urang di luar supaya tong ka jero. Kemalang pemajikan leungit sia maneh ke jero. Nah, deui gampang. Aing ka dieu teh kaya naon sebenarnya ngomong teh. Pugu sangaja ka dieu teh, Mbak. Ek majikan rungsing wae. Pangabutuh eueuh dicempona. Itu bukan duit. Masalah duit mah atuh. Ka dieu ye nanyana Abahnya maneh perlu duit sabaraha? nah nama sakantong sih, Bang. Nya aya sih sakantong mah. Sakantong. Kantong mencim. Gope bareng dua. Arek. Lain abul kieu ya. Ngomong teh. Ini top sering wae tuh. Naon kitu? Saur beja urang yang ngabobodo. Heeh. Enggak ronda. Pas teh padahal menenangkan pikiran orang teh. Keun. Jadi dosan teh tah. Ari masalah dosa jeung henteu nama eta mah kumaha teh. Nah, Soalna nu ngomongkeun dosa mah urusan Gusti Allah. nya. Ye, ayeuna mah kieu, Mang. Jadi kumaha teh, Bang? Itu pantas nyebut amang apa sih? Abul. Abul. Kieu ya, Abul. Tuh aku. Zaman ayeuna kan ningali berita di TV Nya. loba narapidana anu dikeluarkeun. Eta teh. Jadi ieu kemungkinan badag Heeh. bakal loba. Kemungkinan badang. Hah? Kemungkinan naon? Ya tuh. Badang. Aduh salah. Ai kudunya kemungkinan naon? Badang. Badang. Maneh cerita dulu ya, Pak. Kurang berarti ya. Aduh. Jadi Wajar akibat corona. geus masalah corona mah. Kumaha? Iya, masalah tadi teh anu kuring dibejakeun ka Abul. Perkara tindak kriminalisasi anu bakal mahabu. Napi tadi dibejakeun ka luar. Soalna aya beja ya di desa sabelah. Rada merinding. Ih, udah aing teh malu halus kan. Aduh. Serius mah. Kumaha teh? Di desa sabelah kamari aya RT anu ngabejakeun ka kuring. Nya. Aya wargana anu boga hayam 2 jadi 5. Ai, bisa apa? Pan ditambahan nu maling tiu siki. Jadi nu maling oge boga rasa pikeun malingan. Aduh. Orang hayang atuh kepalingan gitu baja. Malaman nu leuwih bahaya deui kieu. Kumaha? Tadi sore Nya. aya nu laporan ka Abah. Lapor kumaha teh? Bah cenah. Kuring kalengitan hayam genep. Cek manehna teh laporan teh isuk. Terus kumaha teh? Keur sore tadi teh. Nya. Tira cing teh ti isuk tadi cenah Bah. Nya. Barang tadi tos salat tarawehan maneh nyampurkeun deui. Bah cenah hampura. Kuring teh teu boga hayam. Cek aing teh. Ari sia teu boga hayam kana ke laporan. Aya kinu kitu. Kumaha solusina teh, Bang? Aing menurut cek Abah mah pribadi ayeuna deui Kumaha? solusina mah iwal tinggal jaga keamanan
minimal ngajaga keamanan diri sorangan. Oh gitu. Heuh. Kumaha teh contohna? Contohna kieu, abul ulah sampai urang erek dahar Nya sanguna eueuh. kapalingan. Lain apa? Naon gitu. Kegablek beas gitu. Ngantos saya gitu mah Bang. Heeh. Abul dek wih lah nya. Jaga tos peuting. Heeh. Pamajikan sorangan wae di imah melang. Heeh, atuh gitu. Jadi ngantos lah ayeuna pamit teh nya. Heeh, itu. Cuma Heuh nuhun. Heeh, Ulin ka dieu. tadi kopian ya tadinya. Poho pugupan tadi teh ya. Kailan ngobrol jadi teu konsep. Heuh ampura. Meniham. Meniham. Ya geus lah itu nya. Nya, Pamit teh nya. Itu. Ayo, dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abul, ampun.